Kamera action. Kenapa teh Pak Ustaz teh? Ayo naon. Si Ayah Haji Mayung intip. Oh gitu. Beja. Awas. Aku. Cicing. Aku main ding nanti. Ya, dua. Main ding nanya. Kela. Kieu berapa aja ya. Action. Sok bersih. Punten Pak Ustadznya namanya repek kan. Atuh manggul. Punten. Udah 200 ke masyarakat atuh. Manggul atuh. Please mohon Pak Ustadz manggul. Izin Pak Ustadz karena mau di atau Pak Ustadz gue bisa terus kasih. Ya, udah 200. Kalau mau Pak Ustadz di 200 langsung hilang atuh. Cicing. Siap. Bayangkan deh kan. Kamera action. Manggul. Atuh please ulah dibeja-beja kamaknya. Izin Pak Ustadz ke masyarakat. Sok atuh Pak Ustadz ku abi mah beja-beja heuh. Tadi waktu ngariung teh. Udah masa Masalah asalkan ngan dina waktu ngariung gitu. Ngan waktu dina waktu ngariung. Kebayang teh Gul? Kira. Ngan dina waktu ngariung. Keur ngariung geuning urang kan Ustaz masuk loba dahareun. Bayangkeun ngan Mang Degul mah tara ayana naon hareupeun teh bayangkeun kitu engko. Kira. Penglatihan heula. Sok atuh Pak Ustad. Dina waktu ngariung. Lain gitu Gul. Lamun aek make sok berarti maneh geus mulai deui. Sok ku abi mah beja-beja gitu. Sok ku abi mah beja-beja. Sok ku abi mah beja-beja gitu. Sok ku abi moali beja-beja Pak Ustad. Dina waktu ngariung geuning aya Pak Ustad mah. Dengan sangut sok aralus tah. Tah bisa abi masyarakat letik. Tah gitu. Sok alungan hiji we. Tah gitu Gul siap. Kela. Santan ya geus siap. Kamera action. Sok tinggal manggul. Apa dinya heula? Tadi Gul sok tinggal nyambungkeun. Sok ku abi Pak Ustad. Heeh. Dina mau dibeja-beja. Sok abi mau dibeja-beja. Sok Pak Ustad. Gul anjir kacau na ieu na. Jadian deui Gul, pan bieu teh mana teh? Sok abi mah beja-beja tinggal gituan. Sok ku abi mah beja-beja. Sok. Oke aing ka dieu. Oh, masuk. Sok ke Pak Ustad ku abi mah beja-beja. Sok ku abi Pak Ustad moali beja-beja. Ngan dina waktu ngariung geuningan. Aya Pak Ustad mah sok loba dengan sangeut teh. Cing atuh da masyarakat leutik mah tara aya heuh. Lamun kieu mah ya aya Pak Ustad sok loba heuh. Cing atuh ke aya Pak Ustad mah alungan hiji da loba leungeunana heuh. Tenang. Kayak rajin ya. Nah, bener sok geus da acan sok latihan heula. Siap. Sok kamera action. Sok atuh ku abi moali beja-beja Pak Ustad. Mohon. Ngan dina waktu ngariung aya Pak Ustad mah sok loba dengan sangeut teh. Ai masyarakat nu leutik mah tara aya geuningan. Sok atuh aya dengan sangeut mah cak atuh hiji keur alungan heh. Keur Mang Degul. Kitu atunya Mang Degul. Tenang. Kieu ari Mang Degul ngarasa kepilaran Pak Ustad nya. Kudu kitu alungkeun kan boga hajatna moal beja-beja aku masih di sesa-sesa nu aya diharap disador kitu mah golek di bawah jang non gul. Lamun kitu mah sok atuh. Heeh. Cing aja sok. Bisa diraka teh mah sok. Mau kamera mau kan ya? Ya. Sok dina sok. Aduh. Bisa cilaka ieu aing. Kulabuh anu anu dingalikeun aya sugan teh eueuh atuh jabah syaratna euy rada berat oge ieu aing bisa dordar jeung si Haji Mayung kudu sagala dibungkusan mah atuh nyop pisan sorangan anu si eta mah sakitu hawakan-hakaneun sagala dibungkusan kumaha carana engke nya euy aduh jang mere sedegul aing ieu mah riweuh kieu gawe mah